lobana sangu nuku maneh di dahar ari batin anu kataleg mah anggar we begung beledageun dengekeun ye keur budak ngora anu ngarasa paling pantes paling keren ulah sok usil ari kakolot teh make jeung nyebutkeun geus emak-emak resep nyeun video resep lipsing daripada aing geus emak-emak jadi emak-emak gibah emak-emak ngomongkeun batur nya mending keneh nyeun video jeung hiburan ari jadi budak ulah sok usilan ulah sok ngarasa paling pantes nyeun video nyeun lipsing joget-joget ye maneh teh nyaho hirupna jadi emak-emak teh ribeuh stres jeung capek nya wajar atuh nyeun hiburan dina video daripada nyieun pi omongan pi gibaheun pan pi dosaeun pamajikan batur mah pantes kulitna bening beungeutna glowing ge da dibere rasikona oge gede kulina ge ka salon ka mall dianterkeun age kana mobil panas moal kapanasan hujan moal kahujanan coba eta pamajikan sorangan dibere duit ge ciga ka kotak amal saiklasna glowing kumaha ulina ge ka dapur ka sumur ka pasar ge naik ojek nya panas kapanasan hujan kahujanan pantes ada kulitna genghek ge sakirana kita bisa mere modal anu gede ulah sok disaruakeun jeung pamajikan batur keureueuh we nu aya sanajan genghek jeung teu glowing ge keur para salaki anu osok mere duit ka pamajikan lamun mere duit tah duit awet-awet deh dengekeun kardun emangna pamajikan maneh teh cengcelengan anu bisa diasukeun duit weuteuh duitna angger wae henteu kacongcai ye pamajikan teh butuh balanja unggal poe keur mere dahar maneh keur mere jajan anak maneh masalah boros teh boros mah ayeuna mah kumaha jaman da naon oge nu dibeuli teh ayeuna mah serba mahal lamun masalah maneh mere duit ngasa ukur mere duit tanpa aturan ye anu pinter ngatur duit mah awewe jadi teu kudu loba ngomong nu penting mah dahar jelema beunghar mah ngapoe daharna oge hamburger pijahut spaghetti nah ieu urang ngapoe dahar nyambel goang pedamanyun bagja kalakah panas pool untung henteu ambeien oge cik atuh kali-kali mah kardun bawa-bawa dahar ka restoran gitu tah dahar hamburger boro arah dahar hamburger hayang bakso oge isuk-isuk ger sore-sore der beka mana Cak kata-katanya dong mending keneh motor butut sejuta kenangan daripada motor halus sejuta sabulan biar besti dengekeun besti ari hirup ulah era jadi jelema teu boga da Allah mah can pernah ngomong ya bahwa surga keur orang kaya bener teu meledageun Caca kata-katanya dong hirup di dunia mah jelema teh loba drama aya anu ambil banget aya anu micen banget aya anu loba banget aya oge deui nu teu gablek banget meledageun zaman ayeuna mah jeung babaturan mah wawuh kudu deket teuing ulah soalna babaturan zaman ayeuna mah di bageuran di baturan jeung ditulungan teh lain marulang tarima mah kalakah narincak hulu meledageun dengekeun besti lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing ulah sok kababaturan keur ngabesti ye curhatan aman geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui ye lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing hayang aman curhatna ka salaki dijamin moal nyebar ngomong curhat teu gablek duit mah kurang arah ning hayang mere
Ngadenge lagi sudieun. Oh no. Dengekeun kardun. Ari hirup ulah loba gaya. Pan eta tempo dicobaan loba gaya mah tempo isuk-isuk geus teu berdaya. Karunya teuing paladangeun. Ari geus gableg salaki, ulah sok apteul ka salaki batur. Hayang dirojok, hayang disodok. Era atuh. Ari titel pamajikan batur, tapi ateul ka salaki batur. Paladangeun. Tong hariwang besti, hirup jadi randa mah. Milik mah di mana we? Tatangga aing ge tebogaeun salaki, tekung silila orokan deui. Paladangeun tak sia. Dengekeun ku sia besti, emang heueuh ieu ari aing mah nya hampura cariosana rada kasar da sidik aing mah ai sia makhluk kasar da ari makhluk halus mah anu payuneun suraseuri padahal mah ditukangeun mah iri. Laras paladangeun tak ku sia. Sakirana teresep mah ngomongna hareupeun ulah tukangan bisa dicabok tak ku aing babengok teh. Dengekeun lur. Buah buruk mah teu kudu dirojokan. Isuk pageto oge bakal murag sorangan. Begitu juga jelema nu dolim ka urang, teu kudu didoliman. Isuk pageto oge bakal cilaka ku pamolah sorangan. Laras baladangeun atuh tak ku sia.